Alhamdulillah hari ini dari sononya udah dari daun pohon salam tuh ya. Tuh ini pohon-pohon ini nih yang bikin banyak kerjaannya tuh, jadi harus telaten banget. Kalau nggak ditebang begini, nggak dirapiin, cepat numbuhnya lagi nanti. Jadi benar-benar harus harus telaten, nggak bisa sembarangan. Mana masih lega juga sebelah sononya masih lega. Yang ada pohon beginiannya nih, kacang-kacangan. Dibilang lam toro bukan. Tete urut saungnya Mang Ali. Urut saung teh eta kan? Oh, lain belah. Perasaan saung teh belah dia. Masya Allah tuh, ininya tuh segede-gede begini nih. Ini mangin ini suluh wae, ngalah suluh. Ya ngalah suluh nih. Tuh ngerinya itu tunggul-tunggulnya begini nih, ngeri. Kalau ketendang, kan itu. Nih udah sampai sini sekarang itu tuh ya. Mani mota benar-benar kalian rana. Mana ceng teh marawa kampak. Kan ku parang mah rusak. Mana kamu solihin marawa kampak ceng teh meh teu rusak parang na karunya bisi daronglak. Manang ke tinggalin akarna saeutik oge jadi ya. Sugan we peuteuy atuh ari geus caang mah buahan teh katalingakeun. Kamari ge buahan aya pada saeutik. Pada saeutik jeung pondok siti peuteuйna teh leutik. Keur naon Bapak Empring eta? Nunggul. Oh, gawe nya nunggul wae. Mane bener-bener udah henteu dinyakeun mah moal kalah ka moal Mang Oli. Kalau kata magal deh kumaha nunggu naon iraha itu kieu mah ahkeun bae. Cenah malah anggeus ku sakedeung-kedeung. Kumaha behna wae cing teh ngeunian ari dipigawe mah peraku nya. Da dilaleukeunnan. Diantepkeun jiga leuweung anu eueuh nu bogaan. Pajeg teh sabaraha, paling sabaraha si pajegna paling ge 50.000 meureunnan. Tapi ieu nya rugi lah eueuh penghasilan Bapak Empring. An gitu, meskipun orang ayeuna kudu ngamodal rada lumayan oge da geus kumaha. Ari teu daek di modalan mah da dagang baso ge kudu boga modal, aya jang meuli gerobak, aya jang meuli bahan. Mun sarua wae, mana yang teh heueuh. Geus keun wewe. Mama we ngawayaga. Pagawean lain pagawean leuleutik-kanan saeutik waktu gitu. Lain dibuateun. Lain saeutik waktu. Keun wae mah cing teh naon penting mah anggeus we engke lah. Geus ieu mah naon? Geus caang mah gara cing teh ningalina
rada leuwih semangat. Kuda tuh gara menit tuh. Lamun ngeunah di dahar mah heueuh we nya. Lain da daderek dekan teh nincak kenteng teh di dieu meureunnan tah. Heeh, tah eta di dinya tah daderek dekan teh. Nincak urut kenteng urut saung. Hayu we. Kan ari emak mah heueuh da kolot anu nyaah teh anu perimpen jeung gumati jeung tenget wae. Kentengna ge ditincak ge da katingali nya daderek dekan tah basa mancongan eta ningali ieu peuteui buahan jeung si bintin asruk-asrukan. Lain pibuateun pira koredeun. Teka rasa, teu inget kan. Kasih cibugel we kan. Segitu banggana nebangan awi sabaraha minggu mah. Ari geus di ieu makan. Ya. Memang ngaluarkeun teh sa persena nanti ngaluarkeun mah 10% ngadatangkeun mah karek 1%. Pula pilu jeung segala. Pada teu kitu nakeun we kan. Aya anu seneng oge kan, ponakan ge seneng kamari kan ningali pela kopi manehanana harapan kan. Lamun hayang boga ngaran tapi kebon kopina teu boga ngaran Ciamis kopi tapi anu dijieun ieuna teu boga kebon kopina lamun nanyakeun teh di mana ayeuna ari ayeuna mah aya manehna kan seneng mana kamari cicing we ge di saung geuningan eta teh 9:30 cenah. Tah kopina ieu gitu. Ke maceng teh da mudah-mudahan bisa urang masok nyukup karena keperluan manehanana. Tuh alhamdulillah geus sampai bekas saung mak tuh. Adik tuh ti ditu tuh tina tangkal salam nyampe ka dieu. Kana saung, kana urut saung baheula. Ge encan katincak eta. Tah eta. Keueuh tah. Tah eta tah tangkal eta tah nu daderek dekan ditincak teh da. Resep ngadurukan wae. Power nu kitu mah. Power. Nah. Bener kudu ku simso ieu mah ngaetan kali kiria tuh Kaliandra kan? Lain kali kiria. Naon? Kenteng. Dah cek abi oge pubelah dieu dah teh daderek dekan. Aya emerna. Oh, tadina meureunan. Emer. Lah isukan oge ka
Harampa. Campur. Muka sampur. Geus atuh areng geus isukan deui. Dina teh mun geus caang pinahkeun ka dieu. Kuduk beunang tunggulna mal bener. Jadi deui. Kudu gali ieu mah. Ieu mah nangkanya. Nang kalian dia lain. Bisi alus buahna sayang. Tong di tuar. Engke so dina ieu. Jadi itu kalapa nangka. Naon? Kali kiri ya. Kali Andra. Geus areng geus nyarari parab mah. Da abdi oge da emang perasaan teh da saung teh di dieu ye. Tapi itu ari nu leutik keneh masih mendingan ari nu geus Alhamdulillah hari Sabtu ya, minggu pertama mulai kerja lagi. Tuh. Nyampe baruahan tuh daya. Ini sih mah bangga pagaweanana lain pagawean di bawah sare. Tapi insan kakoret urut saungna. Jadi suluhna kudu dikumpulkeun we. Kumaha Mang Oleh? Heeh. Oh, kudu ngadurukan. Sarakah cenah ceuk nu ngadurukan tuh pada suluhna loba. Dieu we lah. Sumputkeun. Itu ge padu goler we tuh. Parud tuh. Sekalian kaberat-berat saya digagandong ka ditu ka dieu. Gawean pekerjaan. Tuh gadung mah pi gaweun tuh yang isukan. Duh. Maren cenot. Simpen wae ari ieu mah. Takap oge mendingan nu simpen wae geus Mang Oleh. Cai di aya mah tina termos hijieun deui ka dinya. Da gadung itu mah hayang dipangnyaitkeun da garing nya meureun. Ngan ulah remek di bawahna remek kan nggak garing. Aduh.
Tadalaharan deui idahareun. Bener-bener pagawean. Na keresekan eta wae mangolih eta teh. Kap eta itu tuh di kantong keresekan. Tah di kantong eta kantong keresek bodasan. Di wadahan. Dalaharan deui. Itu loba. Udah karunya ri eta ceng teh gelas teh cangkir teh leutik teuing. Eta dahareun loba dalahareun keneh. Cangkirnya. Ieu. Kamarana tidak menang parab. Menang parab. Enggak menang parab dah ngadurukan. Tah ya tualen tah. Mana? Bences? Mana kan bences? Mana? Iya. Capek guys. Lohor tehnya. Ngala parab di mana Mang Sair? Oh. Iya tuh daharan. Mang Oli Bang, mending aneh pang nyanakeun itu wae gadung lah pang ngangkatkeun. Ieu makan ku abi ieu mah dijingjing. Jing ieu mah dahareun mah kebaik di dalahar mah. Meh. Tuh da karungna itu tuh. Tah dihanap. Tuh nu itu nu belah ditu. Gadung nu garing nu belah nu itu. Karungan bawa ka lemur. Jingjingan makan ku abi di bawah. Didurukankeun. Didurukankeun. Tuh mau karungkupan. Hah? Tiga. Abek datang. Ya tuh. Wah, engang nama ieu dihanap rayangeun. Hap dalaharan. Tak engang eta. Tuh, engang eta. Cici ka teuing cilaka coba mantap Bang. Mending ieu ngopi heula tah daharan da dahareun. Hah? Moe gadung di dinya teu kapanasan. Eta. Hah? Dinu urut ditu. Panas pisan tadina. Ka dituna bari jeung belah kege kasusul ku
Panas. Wah, yang itu si amat at dituar. Engangan eh. Mences teh meni langkanya. Oh, tangkal mences meni langka. Di dia eueuhan gitu. Oh, jadi mahoni WKB. Gencangna meunang tuker nuar. Tapi pisan ya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Awas, engang. Mad engang. Awas. Engang hiber. Sok ngorengkeun. Takana dulukan. Ayin ka doon na tinasa. Dihanap. Dan para pinano temen dapet di tiga bakana ti. Teu dihakannya. Lamun hanap mah saep meureunnya. Ngebak mata di ge. Komo saeutik deui. Lainna di mana anakna aya kitu. Doon teh tina harapan kawin ieu tah. Nina luhur Mereka saung jalan areng. Eta ka kopi. Kopi teh nu dinya tunu. Bae tuna bateunana aya dudukan awi milik babada. Nu kamari urut merugulan mahoni meureunnan bapak mering lain. Tuna di sebab deket jalanan ka mobil apa hiji deui. Karena anjing anu hijina. Oh, dina hanapun eta meureun awi nu menang urut nuaran. Oh. Dituna di dinya kitu anakna. Di gero-gero teh. Tadi teh kurumunya di dinya. Da abi datang oge dipanggil teh hampa kurunyung deui teh ge. Tuh. Langun ini mah sekarang. Oke. Kumaha? Langun. Kangen. Emang eta rek kabawa satangkal mang sair. Pas mad engang mad. Engang. Garing mangal. Cuman ieu mah rada kurang bagus harideung. Ieu nanan teh geus bari teh ya. Barodas jeung kuduk langsung deui nya, langsung ka poe. Eta mah ku panangungna ge satanggunganun parab barurat. Ada palingna ningang. Wah. Awas tak engang ta.
Engang tuh. Nah, awas engang tuh runtuh. Sarung sapi. Urang nungguan malila puluhan tahun. Udah semangat nanti ku jadi duit, hese jadi duit. Teu jadi duit. Ek dibawa ke Mang Oli wae ieu kabeh. Aya pupurianeun aya eta. Aya hasil sapoe. Sieun ti padug malah ka padug ieu. Ieu. Tapi kena sieun ka padug ieu mah dibawa ku abis. Mang Jujun mana deui parabna? Henteu ngalah eta daun mences. Sieun teu wareg. Nuar awi Namlah bismillah. Pulang, ayo waktunya pulang. Udah zuhur, kita pulang. Kita istirahat. Bukannya nggak ini ya, memang udah waktunya pulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Sampai ya jumpa besok lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua pada sehat, panjang umur, ada rezekinya. Kita itu berkebun juga nyari lubang rezeki ya. Kita berkebun nyari lubang rezeki. Kalau kita tidur aja di rumah nggak bisa ya, nggak betah ya, nggak boleh juga lah, ngapain ngebuang-buang waktu ya. Jadi kalau begini kan ada kegiatan. Ya. Dan ya, sampai ketemu dengan vlog Oma berpetualang, berkebun, apa namanya, alhamdulillah tuh hari ini udah terang tuh, udah bakarin tuh. Bapak Syair hancana ngabakar rumput, jadi udah terang, tinggal ngabisin sisa-sisanya aja tuh. Ke ujung sana ya. Udah sekian ya dari Oma. Salam sehat selalu, bahagia selalu, jangan lupa bersyukur.